para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana. Mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kesehatan dohir sareng batina. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Yuk urang dangukeun carita salajengna. Ternyata tersesat di Lubung teh. Lubung cuma ayo keluar kemana? Nah impian teh geus 4 poe 4 putih tersesat di Lubung teh. Lubung gelegan atuh nya poek teh. Lubung mah dagi poek. Pas lah itu teh. Cahaya ya. Cahaya. Ini sih ada jalan keluar sampun banget pulang teh. Waktu sampun teh. Aki-aki make jubah bodas, janggotan make itu kita ya. Orang kan nanyakan punten bah namanya. Pada naroskeun maksud jalan keluar ke mana? Maksudnya nyentak bae orang teh anggap teh. Mana sembarangan nyebut abah kaula. Emang kunaon bah? Nyawa teh mana sa kaula? Terterang bah sabah. RT Kaula malaikat. Emang gitu jero ya malaikat. Kaula malaikat. Malaikatna Jibril. Ya luka malaikat. Boten bah orang kieu nya da sieun. Mana nyawa teh sakedeung deui alam dunya bakal kiamat. Amun geus kiamat mana rek milih ka surga ka neraka? Kalau ditanya-tanya akhir-akhir teh. Da kan urang ka bari mah. Ya henteu orang kan ngomong aya ka surga bah, itu aya surga. Nyawa teh syaratna gitu teh. Terang bah. Syaratna mana mun hayang ka surga ka dieu mana kudu bawa japati bodas, enak kan ka dieu. Sanggup henteu. Di pangimpian teh. Pangimpian kudu bawa japati bodas. Orang teu pikir panjang, teu mikir teh keur di leuweung gitu nya. Hayang japati bodas mah loba di lembur ya contoh. Sanggup pak siap balik sih aja sanggup mah bawa ka dia ya kan kan balik pas di tengah jalan orang punya RT ya kan langsung dulu tak RT nya sampai di malaikat orang ditanya kayak kasih surga kan neraka menang kasih surga kita mau japati bodas ay RT ka orang ada gungun teh ya sia cenah gede bohong hirup teh cenah ge sia mah do cenah aing teu percaya ye teh ulah kitu ayo milu jeung urang cenah teh ka ditu ka malaikat. Ayo cenah ditungtung orang ya eta teh. Dibawa ka malaikat. Harga gog ya hareupeun malaikat udah disentak deui malaikat teh. Sia goblok kumaha cenah. Oh, kunaon bah? Apaan aing kita mau japati bodas? Urang ada di bawah monyet bodas. Ulah wae. Aya cerita pot bola, Ro. Ai lagu naon nu ngeuna dihakan. Taluk lah. Sang Bango. Ini Sang Bango. Sang Bango Sang Bango manuk Sang Bango. Sang Bango teh manuk digoreng ngeunang gitu. Nah lagu Sang Bango lagu ngeunang mah. Oh jeung kacang asin tah nya. Ayeuna aya deui urang ieu. Tadi lagu Sang Bango. Jeung kacang asin nu ngeunang nya. Ayeuna aya deui pertanyaanna. Ngalagu naon anu babari, ngalagu naon anu hese. Halo. Ya aku dengar pikiran atuh ge. Ngalagu naon anu babari, ngalagu naon anu hese. Ngalagu naon Bang? Mati nyaur. Tah, teu urang keur dijawab tah lu. Ari nu babari mah ngalagu ramena piring. Eta babari kan ngalagu ramena piring geus asak. Ari na esena Ngalagu nu hese, ngalagu ludug. Ngalagu ludug. Di Pak Haji cerita ya. Pak Haji teh pusing iman kan halaman lega kieu ya. Loba si guru ieu. Halaman lega Pak Haji teh ya. Pusing loba tukang dagang, aing barala goblok imah aing teh loba tukang dagang barala cenah ge. Darorok. Hiji waktu Pak Haji teh dipasang ieu bodyguard teh ya. Galak kan main Teng lah istilahnya. main gaplok wae. Teng. Jagaan teh cenah eta buruan ame teh nu dagang gaplok kok cenah kayak gitu. Oh siap Haji. Pasti jagaan bodyguard nu dagang tah. Pas bodyguard keur kieu ka tukang aya tukang salah kadinya.
salak dimurahkeun cenah ge. Rada jauh ada itu. 5.000 opat salak kalau di kan kieu amis salak atuh ngeboroyok teh jelema nya baru di salak murah. Pondol lain salakna. Heeh. Atuh barala teh eta pas pedagang salak bodyguard eta arek keluar di kamar mandi geus kieu. Langsung ditawak, "Wah, cek Bang. Si dagang naon cenah goblok." Tukang salak langsung dijual ku bodyguard teh. Dagang salak. Apa geus pernah temenan dagang di dieu tah pelangna aya. Aduh terang abis cenah Pak, cek tukang salak teh. Kieu we, sia mending di penjara 20 tahun, mending dihukum ku aing cenah cek bodyguard teh. Cek tukang salak daripada penjara 20 tahun, geus mending dihukum lah cenah ge. Si dagang naon? Dagang salak, Pak. Asupkeun salak dulu kana bool. Dihukum lah eta. Masukkeun salak dulu kana bool. Asup tuh tah. Tah heula. Das bakat ku sieun teh nya. Salak kahiji diasupkeun kana bool ngajerit. Asup. Salak kedua ngaguak dan nyerikeun. Pas salak katilu kalah seurian tukang kadu ya tukang salak teh. Tukang salak sia bakal pas aing jeung dihukum ya aing teh mangasukeun salak tilu kalau mau sia mah kadu engke. Aya deui anu ngan among-among. Sakadang singa eta mah macan ditipu ku kancil, Bang. Singa ngancam ku aing. Lamun ampok jeung kancil mau ditanya deui langsung digrebes ku aing nya ge. Wah, Jangan malah teh giras, Bang. heeh. Neangan enggak kaler ye macan teh. Amprok jeung sapi. Pi ningali kancil teh nyaot ngan bejaan ya. Cenah cek maung teh. Cek sapi teh lamot lah bola aing. Lamot kok. Tuh lawetan mangkat kawetan yo maung teh. Amprok jeung gajah ya ningali kancil teh. Hayang dibejaan yang ge. Lamot lah bola aing ge. Lamot pok tuh belah kidul si laut cenah ge cek gajah teh. Barang si macan teh kasih si laut, amprok jeung among-among. Hayang dibejaan. Lamot lah bola aing. Ada aing ditanyakeun. Hayang dibejaan. Lamot lah bola aing. Penasaran. Bari we marja mana kunaon domba awak le bau ceng teh nyaon teh ya sebab karek na opat karek na opat jadi bau terus kunaon sapi ngelai wae cenah teh nyaho sebab tuh bisa nyiduh ya mang dana kurang gak kucingnya namanya Mang Iing boga kuda 5 cenah teh Mang Iing ya boga kuda 5 kudana leungit 3 ngambek Mang Iing kuda aing leungit kasa ngambek Mang Iing kasa ngambek Ya. Saya ulangi Mang Iing boga kuda 5 kudana leungit 3 ngambek Mang Iing kuda aing leungit kasa ngambek Mang Iing Ada bah. hah Awas. halo nya ka Mang Dana apan kudana leungit 3 kudana si Dana leungit 3 aya deui indung nasi tono boga anak 5 indung nasi tono boga anak 5 nu kahiji aran si kantal kadua kentel katilu kintil kaopat kuntul kalimana saha Tolong. nasi tono kan orang ngomongin indung nasi tono kalau si tono lah kan itu si tono kunaon jadi jorok kan nyari Ya. indung nasi tono Kayak sapi hmm. di mobil. 5 ru, sapi dibawa ya pakai truk di Ya. Jawa teh. Lima. Luncat, tilu, tinggal bara. Anggar 5 hah? Hah? Anggar 5 Anggar 5. Luncatnya di nyarinya kene sih. Kanyawana. Bisa jawab mogaan berarti, Be. Bang 100 pertanyaan di kamu 1000 jawaban ada di saya Sombong lu. 100 1000 100 pertanyaan di kamu 1000 jawaban ada di saya Pak aya kuda nah Bang aya kuda 10 lari 4 tinggal baraha 10 lari 4 tinggal baraha taluk Ya gimana lo? taluk ngomong gitu hah anggar 10 dan lari di tempat gitu
kieu we eta mah aya gajah loba ye di lapangan tad gajah loba di lapangan aya gajah leutik gajah gede kan ieu jawabanana kudu cepet lamun taluk-taluk 5 detik mun taluk-taluk kayak dijawab urang kumaha carana misalkan gajah leutik jeung gajah gede di lapangan loba aya gajah gede gajah leutik loba akhirnya dipisahkeun carana kumaha Taluk. kudu cepet 1 2 3 Eta 4 hitung urang. taluk Wanulana carana taluk. ki carana diayak ada leutik ngoncor Oh. anu gede nyala pisah Diayakan? ayak deui ayeuna sapang jago-jagona di rumah Ya. Taluk tah, taluk jagoan di bisa wae. taluk dewe Oh. nunyin ayakan gajah jagoan kan toko-tokonan pang gede-gede toko Beas. salah taluk Taluk. toko nggak jual ayakan gajah Beas. nyambung ya cek Enggak Jawa sih. babari we apa Superman Teu. Superman apa tuh Teu terlalu aja orang mah. Superman apa Apa lah. kan kaosna hurufna S Apa? Superman kaosna hurufna S naon sababna hurufna S Superman kaosna Siapa? Hah? Taluk. Superman karena lagi. nah sababna Taluk. taluk amun XL mah logor S kan sereg kunaon awewe teu meunang mandi di laut ki Taluk keneh wae. kalau bisa jadi kacang asin terus cerita masalah dawegan apa tuh dawegan kelapa muda teh arana mah lain dawegan teh nama kan zaman Belanda Degan. zaman Belanda buat tentara Indonesia Degan. tembak ku Belanda teh dihukumati ya di talian tanggal kalapa terus abah boga akal tentara Indonesia teh diolotan tentara Belanda teh tuan mau nggak kelapa muda tuh sana kelapa muda enak tuan enak oh gitu ya enak ya mau Belanda teh jadi nempel kan coba kamu ambil sana ambil dicokot bari ieu teh naik Kata tanggalan. ku sama bluhur teh ieu lila bacok Belanda teh overdose dapat gun biar saya tembak dapat gun kan biar saya tembak dapat gun adik-adik aku tentara teh oh dawegan dapat gun Jadi dia sebut dawagan. jadi dapat gun ada dapat gun biar saya tembak dapat gun bukan ada wanita Indonesia yang paling kuat berdiri Saki Kita ngerti ini. yang paling kuat berdiri Oh. Halo Nyonya Menir berdiri sejak 1942 hingga sekarang bulan puasa paling ngena saha Dokter Sanoso buka jam 4 jam 6 jam 4 buka Maghribnya.